Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi saparakanca bade medar profil SMA Negeri Hiji Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Nepangkeun wasta abdi Aditya nomor absen hiji. Di dieu abdi medarkeun ngeunaan sejarah SMA Negeri 1 Sukaresmi. Sejarah ringkes. Dina sajarahna SMA Negeri 1 Sukaresmi diadegeun 28 tahun ka tukang. Dina tahun 1884 anu asalna sakelas jauh ti Seman hiji Ciranjang, ayeuna tempatna di SMP Pacet SLTP hiji Cipanas ayeuna. Tangtos anu namina sanes Seman 1 Sukaresmi tapi SMA Cipanas. Abdi Ane Rama Azizah bade medarkeun visi jeung misi SMA Negeri Hiji Sukaresmi. SMA Negeri Hiji Sukaresmi miboga visi nyaeta unggul dina prestasi, religius, kompetitif jeung inovatif sarta sehat. SMA Negeri Hiji Sukaresmi oge miboga misi pikeun ngawujudkeun visi nu parantos dipaparkeun. Nyaeta diantarana ngalaksanakeun proses pangajaran anu ngaorientasikeun kana kualitas akademis jeung non-akademis. Kagiatanna aya dina kalayan koridor akhlak mulia berbasis daya saing jeung karya inovasi, sarta ayana program pengembangan lingkungan bersih, asri jeung sehat. Dina visi misi diluhur dipiharep lulusan SMA Negeri Hiji Sukaresmi bisa jadi generasi nu bisa leuwih hade, berprestasi, berakhlak mulia jeung bisa bersaing di kancah dunia. Keun kuasta abdi Arif Robiatullah nomor absen 03. Di dia abdi bade ngajelaskeun tentang prokes. Protokol kesehatan 5M, munggaran sareng dianggap efektif nyegah penyebaran virus corona. Pikeun hasil maksimal disarankeun pikeun ngumbah leungeun sahenteuna 20 detik nganggo cai anu ngalir sareng sabun. Laksanakeun ieu sering gancang khususna dina kaayaan ieu samemeh noel kadahareun sanggeus make jamban santos nutupan irung nalika batuk atanapi bersin. Sanggeus kegiatan outdoor upami teu aya cai anu ngalir anjeun tiasa nganggo hand sanitizer anu ngandung sahenteuna 70%. Nempangkeun wasta abdi Aska Mikal Azafir di Simkuring bade medar kepala sekolah, guru-guru, kepala TU, karyawan nu aya di SMA 1 Negeri Sukaresmi. Jadi ieu kantor-kantor anu sok dipake ku guru-guru nu aya di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Jadi di dia teh ruangan TU nu aya di SMA N1 Sukaresmi. Nah di dia teh nu sok diangge ku staf-staf nu lain jeung karyawan-karyawan nu aya di SMA 1 Sukaresmi. Jadi di dia ruangan kepala sekolah nu aya di SMA N1 Sukaresmi nu namina Dr. Andes Dede Sadan Nurjaman MMPD. Nepangkeun wasta abdi dapat anu kadapi nu absen 05 abdi di dieu bade mendarkeun ngeunaan presentasi sekolah SMA Negeri 1 Sukaresmi. Nepangkeun wasta abdi dapat anu kadapi di dieu abdi bade mendarkeun prestasi sekolah SMA Negeri 1 Sukaresmi. Prestasi mangrupa bukti kasuksesan usaha anu bisa dihonto. Prestasi moal kahonto lamun aya anu henteu ngalaksanakeun kagiatan. Prestasi dipengaruhan ku sababaraha hal diantarana motivasi eksternal sareng motivasi internal duanana aya hubunganana. Nepangkeun wasta abdi Dewi Handayani ti dia abdi bade medar OSIS sareng MPK anu aya di SMA N Hiji Sukaresmi. OSIS jeung MPK mangrupa organisasi nu aya di tingkat sekolah SMP jeung SMA. OSIS MPK nu aya di SMA Negeri Hiji Sukaresmi miboga ketua jeung pangurus nu beda-beda tiap angkatanna. OSIS MPK masa bakti 2021-2022 Ketua Umum OSISna nyaeta Gilbran Nur Hazrat Ismail jeung Ketua MPK-na nyaeta Mugi Suwarman anu masing-masingna dipilih ngaliwatan pemilu di sekolah. OSIS MPK di SMA N Hiji Sukaresmi ngahandapan sababaraha ekskul kepemudaan nyaeta Risma, Pramuka, Paskibra, PMR jeung Sispala. OSIS MPK teh miboga guru pembina anu diantarana nyaeta guru-guru Wakasek urusan kesiswaan. Dua organisasi ieu kasebut penting kusabab bisa ngajak jeung mawa siswa kana kagiatan-kagiatan siswa anu sifatna positif.
Dipiharep sifat kepemimpinan bisa dibogaan ku siswa lain supados kaharepna bisa ngahasilkeun pamimpin-pamimpin generasi ngora. Nupangkeun Wasta Abdi Desti Ananda, abdi di dieu bade medalkeun paskibra sang pramuka nu aya di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Paskibra jeung pramuka mangrupa ekstrakurikuler kepemudaan anu aya di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Paskibra miboga kagiatan ngibarkeun bendera pusaka jeung latihan rutin. Tujuanna ngajadikeun generasi nu tangguh, berjiwa nasionalis jeung pantang menyerah. Prestasi anu dimenangkeun Paskibra nyaeta lomba pengibaran bendera Baramuda Competition 2022. Pramuka oge miboga kegiatan latihan kepemimpinan jeung kegiatan baris berbaris. Tujuanna ngabentuk kepribadian sareng budi pekerti anu mulia. Prestasi anu dimenangkeun pramuka nyaeta pamecah rekor muri, mengingat ensiklopedia dengan peserta terbanyak dan mengingat 15.000 informasi secara massal. Wasta Abdi Farhat Tipa Pangestu di dia abdi bade medar ngeunaan PMR sareng Risma nu aya di SMA Negeri 1 Sukaresmi. PMR atau Palang Merah Remaja nyaeta salah sahiji ekstrakurikuler kepemudaan nu aya di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Organisasi ieu nyaeta salah sahiji wadah kanggo siswa atanapi siswi anu resep dina bidang kesehatan. Tugas PMR salah sahijina nyaeta ngajaga kesehatan lingkungan sakola. Salian ti eta, aya oge Risma, Remaja Islam Masjid. Organisasi ieu jadi salah sahiji wadah kanggo siswa atanapi siswi anu resep di bidang keagamaan. Tugas Risma salah sahijina nyaeta ngayakeun kagiatan-kagiatan keagamaan di sakola, sapartos kagiatan Islam, integrasi silaturahmi ajang Muharram. Napangkeun Wasta Abdi Haikal Muhammad Jikan absen 08 di dieu abdi bade ngajelaskeun ngeunaan ekstrakurikuler MNC sareng Sispala. Sispala nyaeta salah sahiji kepemudaan nu aya di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukaresmi anu resep kegiatan nu hubunganna sareng alam atanapi outdoor tiasa lebat kepemudaan Sispala. Tujuan Sispala nyaeta ngajaga lingkungan, ngarawat supados bersih sareng endah katinggalna. MMC nyaeta kegiatan ekstrakurikuler nu aya di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Kegiatan MMC nyaeta motoan kegiatan atanapi acara nu aya di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Sapartos kegiatan LDKS, upacara, pelantikan, sareng sajabarna. Siswa-siswi anu resep kana moto sareng ngedit video tiasa ngembangkeun bakatna tina ekstrakurikuler MMC. Wasta Abdi Haikal Ahmad Ghazali nomor absen ke-10. Abdi di dieu bade medarkeun aksi bela diri. Tepangkeun nami Abdi Haikal Ahmad Ghazali di dieu abdi bade medalkeun aksi bela diri pencaksilat. Ekstrakurikuler pencaksilat mangrupa tempat pikeun siswa anu kakara hayang mikawanoh jeung anu geus miboga kamampuh dina pencaksilat. Sangkan bisa mekarkeun jeung ngabrekeun diri ngaliwatan pencaksilat ieu. Nepangkeun Wasta Simkuring Hanilitiani Rahayu di dieu Simkuring bade semendar ngeunaan ekstrakurikuler olahraga. Tujuan ekstrakurikuler olahraga pikeun nyalurkeun bakat minat siswa sareng nambihan keahlian anu tangtu di luar jam pelajaran. Aya seueur kagiatan ekstrakurikuler olahraga di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Olahraga anu tiasa dilaksanakeun nyaeta tenis meja, futsal, voli, sareng basket. Manfaat olahraga ieu nyaeta ngajaga kesehatan, awak jadi fit, sarta ngurangan stres. Salami urang sehat, hayu urang olahraga supados awak sehat. Nepangkeun Wasta Abdi Helda di dieu abdi bade medar ekstrakurikuler anu aya di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Di SMA Negeri 1 Sukaresmi aya sababaraha jenis ekskul, di antarana ekskul KIR paduan suara jeung keputrian. Ekskul KIR nyaeta singkatan ti karya ilmiah remaja. KIR nyaeta kelompok remaja anu ngalakukeun sarangkaian kagiatan anu ngahasilkeun suatu hasil disebut karya ilmiah. KIR di SMA Negeri 1 Sukaresmi dilaksanakeun unggal poe Jumaah saetos muli sakola.
Salian ti eta aya oge ekskul paduan suara. Ekskul paduan suara mangrupa tempat pikeun siswa diajar jeung latihan kekompakan dina nyanyi secara kelompok. Ekskul ieu berperan aktif dina kagiatan upacara bandera di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Terakhir aya ekskul keputrian. Kegiatanna nyaeta ngabimbing siswa jeung ngawanohkeun posisi awewe dina agama Islam. Di SMA Negeri 1 Sukaresmi, ekskul keputrian dilaksanakeun unggal poe Jumaah pas lalakina Jumatan. Tepangkeun abdi Muhammad Ali Nugraha bade medar ekskul basa nu aya di SMA 1 Sukaresmi. Aya rupa-rupi ekskul basa di Semanla, nyata Easy English Club, Japan Club, bahasa Arab sareng sanggar sastra dan bahasa atau nu biasa disebut sang bahtera. Ekstrakurikuler bahasa di SMA 1 Sukaresmi miboga tujuan. Tujuanna nyaeta pikeun mekarkeun potensi sareng kamampu siswa dina widang bahasa, teras ngembangkeun diri siswa ngaliwatan kegiatan seni sastra sareng teater. Ku kituna hayu ngiringan ekskul bahasa sangkan bisa ngagunakeun bahasa asing kalawan bener tur bener dina raraga yang hareupan era globalisasi. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Arif Rahmatim nomor absen 14. Di dieu abdi bade ngajelaskeun ngeunaan ekskul seni anu aya di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Ekskul seni nyaeta kagiatan di luar jam sakola anu tujuanna nyaeta pikeun mekarkeun bakat, minat jeung kreativitas. Manfaatna nyaeta kanggo ngalestarikeun budaya. Ekskul seni di SMA Negeri 1 Sukaresmi aya 4, nyaeta seni tari, seni musik, seni rupa jeung seni karawitan. Seni tari nyaeta kesenian anu ngagunakeun gerak awak anu dipintonkeun dina tempat jeung waktu anu tangtu. Seni musik nyaeta cabang seni nu leuwih muser kana pamakean alat musik. Seni rupa nyaeta cabang kesenian anu ngawujud karya seni kalayan media anu bisa katangkep ku panon jeung karasa ku rupa. Seni karawitan nyaeta seni musik tradisional Jawa anu ngarujuk kana musik gamelan. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Abdi nomor absen 15. Di dieu abdi bade medar ngeunaan ruangan TU. Posisi ruang TU SMA Negeri 1 Sukaresmi ayeuna dipayun. Kursi 4 nu warna hideung eta nyaeta paranti ruang tunggu murid atawa orang tua. Teras meja anu dipayunna nyaeta paranti pagawe anu mere informasi mana ruangan TU mana ruangan kepala sekolah. Fungsi ruangan TU teh nyaeta jang ngalola kegiatan administrasi, pencatatan, pengumpulan jeung nyimpen data atawa dokumen anu dipargunakeun jang urusan nyurat-menyurat sarta laporan kegiatan sakola. Ieu contoh dokumena. Posisi ieu ayana di tukang. Biasana murid atawa orang tua anu bade mayar bayaran bulanan atawa tahunan sok kana loket anu sapartos dipayun. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Sifan Hermansyah nomor absen 16 bade medalkeun ruang guru sareng ruang guru. Ruang guru nyaeta ruang para guru reureuh atawa ngerjakeun tugas anjeunna. Ruang guru oge bisa dipake jang nyimpen dokumen-dokumen penting anu murid-murid. Biasana ruang guru muka ti jam 7 atawa ti pas barudak asup sakola nepi ka balik sakola. Barang-barang anu aya di jero ruang guru nyaeta seperti dokumen penting, rapot. Selain eta ruang guru oge bisa dipake jang ngumpulkeun tugas-tugas barudak sakola. Aya hiji deui tempat anu dijadikeun tempat reureuh guru nyaeta ruang makan atawa dapur sakola nu di jerona aya alat-alat paranti masak jeung guru taruang. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Argi Rizqullah absen 17. Di dieu abdi bade nerangkeun ngeunaan masjid sareng mushola.
Masjid di sakola SMA hiji Sukaresmi. Masjid ieu sok diangge ku murid lalaki jeung awewe kelas 12. Masjid ieu oge sok diangge acara keagamaan jeung sok salat Jumat. Masjid oge nyadiakeun tempat abdas jeung WC anu bersih. Di masjid oge nyadiakeun mukena sareng samping anu sok diangge ku murid SMA hiji Sukaresmi kelas 12. Di dieu oge mushola tempat siswi anu agama Islam ngalaksanakeun sholat anu sok diangge ku siswi kelas 10 jeung kelas 11 nyaeta ngalaksanakeun sholat lohor. Di mushola oge disadiakeun tempat abdas jeung WC anu bersih jeung mukena kanggo sholat. Sekian ti abdi, bila aya kalepatan ataupun kakurangan nyuhunkeun diapunten. Nepangkeun wasta abdi Muhammad Arkan Azikri di dieu simkuring bade bedar ngeunaan dan komputer nu aya di SMA N1 Sukaresmi. Komputer ieu pernahna aya di gigireun ruangan TU jeung gigireun ruangan guru. SMA N1 Sukaresmi boga 4 lab komputer. Lab komputer fungsina nyaeta pikeun ngembangkeun keterampilan teknologi informasi jeung komunikasi. Baheula mah lab komputer teh dipake kegiatan UNBK. Tapi saenggeus UNBK dihapus, lab komputer dipake pikeun diajar ujian AKM, olimpiade, nepi ka dipake ujian P3 ASN. Nalika asup ka lab komputer, sapatu bisa dipake jeung arurang kudu ngajaga kebersihan lab. Nepangkeun wasta abdi Muhammad Hilman nomor absen 18. Di dieu abdi bade ngajelaskeun ngeunaan laboratorium IPA. Laboratorium IPA atawa bisa disingkat Lab IPA. PSGD diartikeun salah sahiji tempat jangayakeun percobaan, penyelidikan, eksperimen, pengukuran atawa pelatihan ilmiah. Laboratorium dijieun jang ngamungkinkeun dilakukeun kagiatan-kagiatan belajar atau praktek. Tujuanna kanggo ngalatih keterampilan intelektual melalui kegiatan pancatatan jeung pangkaji gejala-gejala alam. Aya oge barang-barang anu aya di lab IPA saperti gelas ukur, tabung reaksi, gelas beaker atau gelas piala, pipet tetes, pipet ukur, pipet volume, organ awak, tangkorak, jeung sajabana nu aya di lab IPA. Sakitu we penjelasan ti abdi. Bila aya kalepatan kata atau kekurangan nyuhunkeun diapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta Muhammad Idris Hadiansah nomor absen 20. Di dieu abdi bade ngajelaskeun ruangan perpustakaan anu aya di SMA N1 Sukaresmi. Dina harti tradisional perpustakaan nyaeta koleksi buku atawa majalah. Perpustakaan biasana dipake jang tempat maca buku. Biasana oge paling signifikan ayana di sakola, bisa wae di luar atawa di mana wae. Abdi nuju aya di ruangan perpustakaan SMA N1 Sukaresmi. Bukana mulai ti jam 7 nepi ka jam 3 sore. Di jero perpustakaan lengkap aya naon wae, timulai buku pelajaran nepi ka buku carita jeung karya-karya murid SMA N1 Sukaresmi. Salain ti eta, bisa wae jadi tempat kanggo nambut buku jeung tempat diskusi. Tapi loba keneh murid atawa jalmi anu masih rendah kana minat bacana. Nepangkeun wasta abdi Muhammad Septiana absen 2 hiji. Di dieu bade medarkeun ngeunaan ruangan BK. Nepangkeun wasta abdi saparakanca Muhammad Septiana. Abdi di dieu bade ngajelaskeun ruang BK atawa anu biasa disebut bimbingan konseling SMA Negeri 1 Sukaresmi. Ruang bimbingan konseling atau anu biasa disebut ruang BK mangrupa ruangan khusus pikeun digunakeun siswa pikeun ngabenerkeun sagala rupa masalah di sakola sacara geunah tur santai. Di jero ruang BK oge nyaeta aya sagala rupa peralatan mangrupa lamari pikeun neundeun file, meja sareng kursi kerja sareng. Nepangkeun wasta abdi Nabila, abdi bade medarkeun aula sareng podium. Podium ayana di hareupeun aula. Podium teh tempatna pembina upacara nangtung. Pas kamari-kamarina, tempat eta teh dijadikeun tempat keur ngantri donor darah. Tempat ieu oge ngagampangkeun guru-guru lamun mere pengumuman. Sedangkeun aula nyaeta ruangan keur kumpul-kumpulna lamun aya acara.
Biasana aula teh dipake ke rapat atawa lamun barudak OSIS ngayakeun acara. Pas tahun-tahun kamari mah aula teh dipake oge keur pemilihan OSIS. Kamari-kamari oge dipake keur tempat vaksin. Fasilitasna lumayan lengkap. Aya panggungna, aya infokus, sound system, bangku-bangku, jeung meja-meja. Kekuranganna nyaeta aula teh kurang gede, jadi teu bisa nampung jelema loba. Nepangkeun wasta abdi Nafisa Fadia Putri, ayeuna simkuring aya di lapang kawah di muka. Nah, lapang ieu osok dipake pikeun olahraga, upacara, pentas seni, jeung kagiatan nu lainna. Lapang nu belah dieu biasa dipake pikeun voli. Nah, ayeuna simkuring aya di lapang Bakti Pertiwi. Lapang Bakti Pertiwi biasa dipake pikeun kagiatan kepemudaan. Nah, ieu mangrupakeun salah sahiji fasilitas sakola nyaeta fasilitas panggung. Panggung ieu nembe dipake sakali keur acara wisuda. Panggung ieu dijieun 7 bulan ka tukang di tahun 2002 hiji. Harepan kaharepna panggung ieu tiasa rengse 100% sangkan bisa digunakeun sacara optimal. Sakieu informasi nu tiasa ku abdi wartoskeun, kirang langkungna mohon dihapunten. Nepangkeun wasta abdi Nur Lestari, di dieu abdi bade medar kelas 10 jurusan IPA. Jurusan IPA aya 7 kelas. Jurusan IPA leuwih loba dibanding jurusan IPS. Unggal kelas dieusi ku 30 genep siswa. Di jurusan IPA aya 4 mata pelajaran wajib, nyaeta kimia, fisika, biologi, jeung matematika. Di jurusan IPA, fasilitas kelas teu jauh beda jeung jurusan anu lainna, nyaeta aya bangku, bor, meja, jeung sajabah. Nepangkeun wasta abdi Rijal Hairul Fikri, nomor absen 27. Di dieu abdi bade medarkeun ngeunaan kelas 11 IPA hiji. Nepangkeun wasta abdi Rijal Hairul Fikri, di dieu abdi bade medarkeun ngeunaan kelas 11 IPA. Kelas 11 IPA teh salian tina diajar ilmu pengetahuan alam. Mun di SMA oge diajar matematika. Ku kituna sajabi disebut jurusan IPA teh. Ieu jurusan boga 2 ngaran sejen nyaeta MIPA. Matematika jeung ilmu pengetahuan alam jeung MIA matematika jeung ilmu pengetahuan alam. Nepangkeun wasta abdi Sarah Dwi Gita bade ngajelaskeun kelas 11 IPS. Kelas 11 IPS teh ayeuna mah aya 6 kelas. Anu kahiji aya di lantai hiji caket ruang BK. Di hareupeunna aya UKS, teras anu salajengna aya di lantai 2. Di mimiti IPS 2 dugi ka IPS 5, teras IPS genep mah posisi kelasna aya di hareup nyaeta caket greenhouse jeung oge caket ruangan MNC. Tiap tahun kelas direnovasi supaya makin nyaman dipake siswa. Tujuanna beh bisa sumanget belajarna. Fasilitas anu dilebet kelasna saperti meja, kursi, papan tulis, jeung sajabana masih keneh sarae. Hayu sami-sami urang ngajagi kebersihan kelas. Nepangkeun wasta simkuring haskeritas ya. Di dieu simkuring baris medar ngeunaan kelas 12 IPA nu aya di SMA 1 Sukaresmi. Kelas 12 di SMA 1 Sukaresmi kabagi ku 3 jurusan, nyaeta Bahasa, IPA, jeung IPS. Anu jumlahna jadi 12 kelas. Bahasa ngan kurea sakelas, IPA 7 kelas, jeung IPS anu kabagi 4 kelas. Kelas 12 IPA lokasina di luhureun lab komputer jeung TU. Nu di luhureun labkom nyaeta IPA hiji, 2, jeung 3. Anu di luhureun TU aya IPA 4, 5, genep, jeung 7. Fasilitas nu aya di kelas 12 IPA sami jeung kelas nu lain.
iwal di kelas IPA hiji jeung 2 anu kursi jeung mejana beda di kelas IPA nu lain. Kabersihan di kelas 12 IPA rata-rata bersih. Kusabab sok disapukeun unggal isu ku masing-masing kelas sameme jam ngajar dimulai. Tujuanna pikeun pas keur belajar kelas bersih jeung kondusif sarta dijauhkeun tina panyakit. Tah, kusabab kitu, hayu urang jaga kabersihan kelas sangkan dijauhkeun tina panyakit jeung kana belajar supaya fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Sarli Putri Oktaviani kelas 12 IPS hiji. Abdi bade nebarkeun ngeunaan kelas 12 bahasa sareng kelas 12 IPS. Nu aya di sakola abdi SMA Negeri 1 Sukaresmi. Di sakola SMA Negeri 1 Sukaresmi kabagi ka 3 jurusan, nyaetakeun IPS, IPA, sareng kelas bahasa. 12 IPS kabagi ku 4 kelas, jeung kelas 12 IPA kabagi ku 7 kelas. Kelas bahasa ngan saukur aya hiji. Kelas bahasa sajajar sareng kelas IPA. Kelas IPS posisina caket sareng aula. Ieu nyaetakeun kelas IPS 4. Ieu posisi kelasna. Turun. Nepangkeun simkuring Siti Dia Fadila. Simkuring bade medarkeun 3 taman anu aya di SMA Negeri Hiji Sukaresmi. Kahiji nyaeta toga atau tanaman obat keluarga. Toga teh aya babaraha jenis anu ditanam anu tangtu manfaatna keur kebutuhan sehari-hari. Anu kadua nyaeta Taman Firdaus. Taman Firdaus teh dipangke kanggo nambah endah jeung nambah kawasan hejo sakola. Taman ieu teh tempatna di hareupeun ruang guru. Nu katilu nyaeta Taman Raudhoh. Taman ieu teh lebih luas dibanding Taman Firdaus jeung Toga. Taman ieu teh tempatna di deket greenhouse. Ieu tanaman beda jeung Taman Firdaus sabab loba tatangkalan gedena. Salaku siswa arurang kudu ngajaga ieu kabeh taman. Nepangkeun wasta abdi Siti Nurbeti Amelia. Di dieu abdi bade medar fasilitas nu aya di sakola SMA Negeri Hiji Sukaresmi, nyaeta koperasi. Anu lokasina deket sareng aula. Koperasi sakola nyadiakeun kebutuhan siswa dimulai aya seragam, atribut, ATK, kadaharan jeung minuman. Tapi teu eta hungkul, masker sareng hand sanitizer ge aya sabab ayeuna mah kedah mematuhi protokol kesehatan. Sementara eta, tujuan koperasi pikeun nyumpunan siswa-siswi anu diajar nalika ka koperasi hayu arurang kedah jujur. Nepangkeun wasta abdi Siti Nurul Paujiah ti kelas 12 IPS hiji. Abdi ayeuna nuju aya di kawasan kantin sakola. Di antawisna, upami enjing-enjing di kantin ieu sarta acan lebet jam pelajaran, ibu-ibu kantin anu geulis teh mah sok ngadambel uduk sareng gorengan. Eta gorenganna teu aya duana, pokona meuni raos pisan. Tah ayeuna abdi nuju aya di kantin hiji deui anu disebut Pujasera atanapi Imaji. Di kantin ieu ge disadiakeun kursi sareng mejana kanggo niis, jadi murid teu kedah jauh-jauh milarian tempat jang istirahat. Kantin sakola diayakeun kanggo ngagampilkeun sadaya murid atanapi guru supados teu tebih meser katuangan anu diperyogikeun. Di kantin ieu seueur pisan rupi-rupi katuangan anu biasa dipeser ku sadayana murid. Emut tong jajan di luar jajan we di kantin sakola anu terjamin kebersihanana. Sakieu informasi anu tiasa diwartoskeun kirang. Nepangkeun wasta abdi Zahra Kobe ti kelas 12 PSIG, abdi bade nerangkeun tentang jamban sakola dimulai ti lokasina. Di kelas 10 jeung 11 IPS aya jamban putri, aya jamban putra. Di deket musola kelas 10 IPS bahasa aya jamban putri. Di kelas 12 IPS aya jamban putri, di sabelahna deket kantin aya jamban putra. Di deket kantor aya jamban putri jeung putra. Di kelas 12 IPA aya jamban putri jeung putra oge. Di dieu abdi bade ngajelaskeun ngawujudkeun muridnya sehat carana kudu ngalakukeun program sanitasi atau kebersihan sarupa jamban nu sehat.
Setiap jamban kudu aya bacaan atau larangan dilarang miceun sampah di mana wae, komo miceun di kloset. Keran tutup saenggeus dipake. Nganggo cai kudu sacukupna. Ti sakitu nu abdi sampaikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.